Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kadulur-dulur urang sadaya, mudah-mudahan urang sadaya kini panang penyuman Allah Azza wa Jalla dimudahkan urusan urang sareng dicukupkan segala kebutuhan urang. Amin. Dina dinten ieu simkuring diserangan ku Abah Dulapi anu maksud sareng tujuan bade nerangkeun hiji istilahna daunannya daun kawalanda ya daun sirsak ya. Jadi Abah Dulapi nanyakan masalah kagunaannya Abah Dulapi itu nah iya daun sirsaknya namun diurang namun di bagian bahasa Indonesia daun sirsak namun diurangkan nangka walanda ya Abah Dulapi jadi sebutnya nangka walanda. Hari iya khasiatna Abah Dulapi bener-bener loba alhamdulillah khasiatna. Tapi eta ge kan lamun beunang aya izin Allah nya. Gitu jadi anu utamana ieu kana penyakit kanker Abah Dulapi. Terus karena urang nyeri-nyeri ieu cangkeng Abah Dulapi. Ieu kana nyeri cangkeng. Terus karena obat mencret. Karena obat mencret bisa Abah Dulapi. Terus karena ambeien aya karena ambeien oge tah karena bisul lamun karena bisul ieu daunna dibebek Abah Dulapi dibebek cenah halus dibalurkeun kana bisul tah ieu gasang anu nyeri beuteung anu nyeri beuteung ngomong nyeri bae beuteung katanya bulatnya terus karena penyakit kuning Abah Dulapi bisa terus karena batuk jadi ieu mah alhamdulillah ayeuna kawalan mah loba hasil jeung paedahna Abah Dulapi. Mun teu kacampuran tah. Teu Abah Dulapi. Campuranna. Campuranna naon deui ieu mah. Gitu. Carana Abah Dulapi urang nyokot kira-kira istilahna 7 lembar lah. 7 lembar. 7 lembar. Urang digodog Abah Dulapi. Ulah saropang ulah. Coba ceuy urang eta dopang mah. Lamun gasang mah 7 dopang dilaekeun. Kalau mun gasang bubar mah Abah Dulapi cukup kurang 7 lembar. Ieu daunna kawalanda. Terus kurang digodok kira-kira jeung 2 gelas terus kira-kira menang 1 gelas kurang angkat ke Abah Dulapi terus kurang diiskeun terus kurang diinum tah tapi lamun gasang penyakit bisul mah ieu cukup kurang dibebek sing halusnya dibebek pae terus dioleskeun ka bisul eta ulah sama dengan di Abah Dulapi digerus bae sama cenah halus tah eta ge insya Allah tapi kelawan izin Allah nya segala nanaon ge urang nganggo izin Allah mulai nanaonan nah dulur tah mengenai istilahna hasiat daun kawalanda terapi sirsak sakitu teh cimkuring bawa baik aya kesalahan sareng Abah Dulapi nyeun di hampura wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.